Inilah prosesi kirap pengantin dari Teh Ripa dan Irwasya, mahakarya terbaik dari Mr. Organizer dan Sanggar Panghegat. Akarna ajak tangkalna rindang dahana lempok dauna hibar kembangna lebet buahna petikeun di akhirna karesmin pangbagia mabag panganten sakali dikawita. Gusti nu Maha Suci nu berbangsa daya alam ka makhluk sakumna bae dawidi ka pangeran mapag anu panganten mugia kecanteng bendu ampun palias sanesnya campa ngisinkeun kawa aduh sun apunten anu kasuhun hampur anu dipimaksan gua ngareng kenek di payun lain ujung riata kabur saking gumira saking binga rehna incua bismillah rek rumah tangga sun kareus wa kami ngawa ieu teh kami kakarang inget kapun bojo si amu ku dewek teh titah nyusul da sieun kaberangan moal kitu keur nongton di dieu nyelap di dieu yo aduh sadis anu ieu mah parawan keneh
anu mana pamajikan dewek moal kitu ieu nu bahin aduh aduh sanes deui wae aduh ampun donto nu ieu mah kamana ieu pamajikan dewek palang siam kasau kemana karep amu Assalamualaikum. alah tak gini Abah. aya nama teh hariwang teh hariwang aya nama nini ditinggalkeun ke geus modern geus nyepeng android aya nama ari amu di mana Ari siapa? Ya amu teh karak nepi parapatan abah. kakarak dugi ka parapatan wayuh raja jeung ratu urang geus rendengan sok atuh ti parapatan ka kenca Laras. tuluy ka katuhu tuluy rulus yo Asik. Alah. Asik. Kakak tidak ulo itu berujung di dapur warna kesin ayat pamajikan dewe mau loba cekak ulo sakit ayat aing gogot ke pamajikan aduh ampun Abah. Iya teh rada ngadeg-deg. geus lilawat teh teh ka pasamuan si Nini teh geus lilantara ka pasamuan geus baper deui aya mah Ayain. aya Nini lain Aya. urang kapan boga kabunga incu urang rek rumah tangga Laras. urang bungakeun ku urang urang hibur ku urang urang papakeun ku urang Laras. Nini Iya. ari nyamar kelantuan wa dihareup sok ulang adeg-deg sia urang diganti heula ku wa hiji Eta hiji. dua Eta dua. tilu Lah ngageol saeutik, ngageol saeutik, ngageol saeutik. Nya anu mana tuh anu Abah? nyuna sadewa walak si tangkurak pamajikan dewek teu hujan ki kolot nunya anu nyuna sok sekali dilatih ku wa hiji Eta hiji. dua Eta dua. tilu Wik, 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 wik. ulu Ya si Abah. anu nyuna cek kami ogenan anu nyuna satewa lagi sieun sok bari nyanyi bari ngawis ya isieun Balik sir, ayo nah ieu mah rada kena mana samu olo itu kalah yang joget jeung tatangga tamu eta mah lagi sieun hayu amu ayo Nini lagi sieun ya Susuku jumpa tempatan haturan bagea supi haturan bagea lenggah bagea lenggah raja jeung ratu kakali jadi ji haturan bagea supi bagea lenggah aya nama nelelengkung aya nama nelelengkung raja jeung ratu raja ning ratu paseunih jadi hiji haturan Berikan sebutan yang meriah untuk kedua mempelai. Haturan wilujeng supi haturan wilujeng kembang wilujeng lenggah ngajani ratu paseunih ngajadi
Tapi hadirin yang seperti